nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu bingung nu pangantenan kembang mustika resmi geus kapibanda nu bingung nu pangantenan taya bandingan dunya anu duaan nu bingung nu pangantenan ngukira geus pageh moal boga kadeudeut nu bingung nu pangantenan geus matri najan dugi kapati. Nu pangantenan lah elah cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipilih cinta nyipta ti kapungkur rempan petingan di petik batur nganti ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rempan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu bingung nu pangantenan kembang mustika resmi geus kapibanda nu bingung nu pangantenan taya bandingan dunya anu duaan nu bingung nu pangantenan ngukira geus pageh moal boga kadeudeut nu bingung nu pangantenan geus matri najan dugi kapati. Nu pangantenan ayyuhal mab'utsu fina iya tahan Hasyim wa jatima Pak majang sekedik Pak Bu ngajang sekedik majang wala mangga ibu majang nyalira ka payun ibu majang ka payun nyalira ka payun canda ke tanah Bu pelan-pelan Pak punten Pak punten Pak pelan-pelan 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 ya tos mangga silaturahmi Bu salam
ka ibu, mangga ka ibu. Bu sareng ibu sareng ibu sareng ibu. Mak ka bapak, Ya ibu mundur Pak, majeng Pak, majeng Pak, majeng Pak. Salam ke pengantin. Ya. Ya, ngali Pak tos. Ya. Silaturahmi Pak. Mangga ka bapak. Wajib syukur Sakia rupakna wagisna fil balaya ya muwisan kullada wa salatu wa dawama li nabi syamsil biqo maka penginan calik wae al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mad'a lillahi da satras presiden kalaban tujuan kursi ayah aparat al-mab'utsu fina jitabil amril muta anta suna jami'a ya mujamal tiba tala'al badru alaina min saniyat satras Pak Palipayun kapal dia ayah di aparat satras wajib syukru alaina mad'a lillahi da biasa di paling panggung cara aliksa sementawi semangatnya Rabbana sholli ala man halla fi khairil biqa sambil ngareureukeun ka capek pangitan tadi paling kulon teh geuning nyorang jalan anu sakitu rumpilnya pangitan ibunya mohon insyaallah kayak kusi api di tangdosan jalan kakulon teh bakal lemes seperti kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Sok sanaos capek masih kena tarik. Nya ngawala rapesna. Diawitan ku ngadastakeun puji sinaran syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu nyakrawati diwiyati anu nyangking jagat samarjapada anu teu maparin mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya kalebet mugi ieu pisan urang sadaya dipaparinna nikmat lahir nikmat batin nikmat silaturahmi tiasa ngariung mungkulung paamprok jomhok dina ieu patempatan nyaeta dina raraga ngarojong
nyakseni dua insan hamba Allah anu parantos sapu pikeun ngambah sagara rumah tangga. Bukituna mugia riung mungkulung urang dina danget ayeuna cingkenging nikmat sinareng matfiroh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaping kali sholawat kautamian mugia tetap dilelerkeun ka junjunan urang sadayana anu diselir lir mas sinangling di sagara Gresik. Nyatana Nabi Agung Nabiyana Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabat, ka para karabatna, para sahabatna oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat anu turut tumut kana ajaran sunnah mantena. Pangarsa Saebul Hajat miwah hadirin anu kusim kuring dipihormat. Dinten ieu dinten anu endah, dinten anu pinuh kabagjaan, Kemis ping 10 Agustus tahun 2023. Urang sejak nyakseni dua insan hamba Allah anu parantos serpok paheut gempungan ti anggalna yen dinten ieu sejak diistrenan nyaetana kersana Kang Cecep Hasanuddin putra kadedeuh di pangersana Bapak Ojo Juhanda miwah Ibu Cucu Sumarni sareng Neng Nung Sariningsih putra katresna di pangersana Bapak Yep Sulaiman miwah Ibu Siti Salama. Daya pamaksadan anu dipamrih nedak pangdedel doa di sadayana mudah-mudahan paniatan dua insan hamba Allah ieu ngawujud janten kulawargi anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna dilajengkeun simkuring nedawidi kanggo ngawinci kuruntuyan acara anu baris kapadar dina dinten ieu. Nanging siapunten ibu bapak ieu teh simkuring teh sanes ahli sanesna mah mung kapaksa biasa nama abi tara kanu kikieu nyobian namanya kumargi kapaksa budak hapunten anu kasuhun mobil mah dina kacaletot dina basa napa kitanya maklum simkuling mah da dilahirkeun ke alam dunia ku Allah Subhanahu wa taala teh janten jalmi kasar ibu nya upami abdi dijantenkeun jalmi halus mah pakitan ibu teh mah nyararingkahnya nah kitu nya sieun gitu jalmi halus mah atau anu kahiji bubuka pangbagea diteraskeun anu kadua hamparan suci ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an kali shalawatna dilajeng anu katilu lisan pangjajab tiwawakil calon panganten pamagat sejak ngadugikeun paniatanana saparantosna eta panginten biasa diwaler ku lisan pangbagea tiwawakil panganten istri dilajeng maparin tawis kaasih tilam katresna cacandakan secara simbolis dilajeng acara anu utami sidang sakral akdun nikah anu insyaallah baris dipimpin ku pangersana petugas di kantor urusan agama Kecamatan Bulbur Limbangan. Peruntuyan akad nikah insyaallah diawitan ku pendataan di panganten khutbah nikah ijab kabul lajeng ditutup ku doa peruntuyanana insyaallah baris direngsekeun ku upacara adat sungkeman sareng sawer panganten eta sesi kahiji anu baris dipedar insyaallah dina sesi kadua baris diayakeun resepsi penampian tamu uleman. Semoga acara urang kawitan supados urang kenging kalancaran di Allah Subhanahu wa taala acara tambih-tambih barokah sumangga urang lenyepan awasan ayat suci Al-Qur'an kali selawatna anu insyaallah baris disangakeun ku kersana
Bapak Ustadz Jajang Jalaluddin. Begituna ka pangarsa sumangga di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان عوبا كبيرا. صدق الله العظيم.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati pamalam ya'mal bisunnati falaisa minni al-hadis. Bismillah nu jadi pamuka lampah sangkan satingkah saparipolah ngajadi ibadah diiring ku puji nu geus jadi pamatri ati nuji aji saban wanci keur sakumna anu nampi kana welas asihna Gusti anu Maha Suci. Atuh payus lamun syukur nujus jambatu dina kalbu jadi catur siap waktu keur makhlukna anu ngaku yen hirupna diatur ku Allah anu Maha Ghafur. Kalayan wajar lamun puja anu geus sumarabah di mabayah dari kecap tiap mangsa gersakumna nu narima kana sagala rupi nikmati Allah Subhanahu wa taala. Kumargi teu aya kiceup anu kapikeun, teu aya renghap anu kaliwat, sariring-riring dumadi satingkah saparipolah angin karasa Allah Subhanahu wa taala. Kalayan dina waktos ieu pisan, alhamdulillah urang sadayana dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkeun ku Maha Suci tiasa kempariung patepung lawung sareng dulur anu jauh, tiasa patepang wajah sareng baraya anu anggang, tiasa papanggih sareng wargi anu tebih. Kalayan alhamdulillah aya dina kasehatan. Atuh kuena sakitu pamudah-mudahan riung mungpulungna urang sadayana, patepang wajahna urang sadayana, cing kalepet riungan anu barokah, kalayan namih-namih amal soleh, amin ya robbal alamin. Oge teh hilap salawat sareng salam mugia salalamina dilimpah curahkeun ka nabi urang sadayana, nabi anu pinuji rasul anu pinunjul kakasih Rabbul Ijati nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para umatna, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana anu tetep taat tumut kana ajaranana, malah mandar urang keng sapaatul utma jaga di yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Para ibu bapak sepuh yang sana kudi anu kusim kuring dipihormat, anu paling utami atuh ingkang calon besan anu kusim kuring dipihormat, oge atuh ka papayung mulai lemur nu aya di wengkon, ka ais pangampi anu aya tempat, atuh anu kusim kuring dipihormat, oge atuh ka para sesepuh pemuda, sesepuh masyarakat, sesepuh agama anu sami kusim kuring dipihormat. Oge utamina nganuhunkeun ka pangatur acara anu parantos masihan waktos kalih tempat dina ieu waktos kasim kuring kanggo ngadugikeun naon anu didugikeun atanapi diwakilkeun kasim kuring ti pun paman ieu. Pana sakitu atuh sakali deui nganuhunkeun kasadayana kana kasayogianana perhatosanana nanging utamina seja sanuk-sanuk hapuntenna anu kasuhun bil khusus panginten ka ingkang calon besan oge warga di dieu anu panginten sakieu sim kuring sarombongan ti leuwiliang ka dieu anu sakieu ngalet ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngemat natang pinang saur saupaya dipaosna mung ieu teh hapuntenna sanes tamu sanes nu tata bari sae semu, tapi ieu teh nu kasebut semah nu bakal ngahesekeun nu boga imah. Begituna hapuntenna anu kasuhun ti rombongan silaturahmina bil khusus ka ingkang calon besan di dieu bil khusus ka masyarakat di dieu ka pamarentah di dieu sim kuring sarombongan jangkakeun silaturahmina multi leuwih ka dieu teh utamina sejak silaturahmi margi panginten anu sakumaha didawuheun ka Kangjeng Nabi sing saha anu hoyong dijemparkeun rezeki dipanjang yeuskeun yuswa bari aya dina pangampura Allah
talikeun silaturahmi eta kayana sakitu simkuring sarombongan ti leuwih yang ka dieu sejak nyanggakeun silaturahmina kalayan mudah-mudahan bil khusus abdi sareng simkuring sarombongan ti leuwih yang oge urang sadayana di dieu sing kalebet ahli silaturahmi ka Allah amin ya rabbal alamin. Kalayan anu salajengna sakantenan sejak nganyumponan janjina mirehna painten saja babara waktos sejak ngajangjikeun dina ieu waktos dina ieu dinten bakal di apa napi bakal sumping ka ieu tempat sok sakumaha jalan anu sakitu rumpilna bari tebih turun gunung unggah gunung tapi ku ayatna tos janji dinten ieu bade ka dieu nya insyaallah painten dugi geuningan jauh mal burung cunuk angang datang ka ieu tempat alhamdulillah oge aya dina kasalamatan kuayana sakitu nyanggakeun atanapi nyumpanan janjina mudah-mudahan ieu janji cing ulah ngajantenkeun sametan margi janji eta upami teu ditumponan bakal ngajantenkeun sametan tak ieu cumpar painten kanggo sametan janji ieu disangakeun dina dinten ieu painten janjina pun anak jang cecep painten khususna kasih neng di dieu wabil khusus ka ibu Ramana oge ka masyarakat sareng ka pamarentahna di dieu painten nyanggakeun pun anak jang cecep painten dina waktos ieu painten utamina bade didahupkeun ka tuang putra di dieu mangga nyanggakeun saur paripaos nyanggakeun jang cecep ti luhur sausa pramut dihanap saibas gampal di tengah saaya-aya anu sakitu buktosna oge painten alhamdulillah di luhur dihibas ketu dihanap dihus hibas sapatu di tengah aya nu siga surutu nyanggakeun bil khusus kasih neng di dieu wabil khusus painten ka kulawargina oge alhamdulillah pun anak teh jang cecep parantos ageng parantos jangkung malih pangkasepna painten da dileudik kubang oge painten moal aya anu rupina sapertos jang cecep da dileuwih liang oge teu aya anu rupina sapertos jang cecep dilo bujeng-bujeng di kubang sareng dileuwih liang dalah sa Jawa Barat oge moal aya nu sami nya da kuayana sakitu nyanggakeun jang cecep painten dina sakitu kaayaanana mung nyakitu alhamdulillah jangkung seteh dedeganana ageng seteh salirana kasep seteh rupina ari segi pangarti mah soal pangabisa jauh tina ilmu anggang tina kabisa bujeng-bujeng kasebat jalmi anu pinter estuning teu bodo-bodo acan wayana nyakitu mangga nyanggakeun dina kakiranganana dina kahailapanana da nyakitu panginten utamina dina ilmu rumah tanggana bujeng-bujeng painten jang cecep anu teu acan malih anu atos oge kadang-kadang simkuring pisan teh daek bisa rumah tangga teh wayana sakitu panginten komo jang cecep nembe bade wayana sakitu panginten mangga lebetan ku aya anak ku sepuhna di dieu dina ilmu rumah tanggana dina ilmu dunya na oge dina akhiratna panginten urang sami didik atik urang sadayana utamina dina ilmu rumah tanggana mudah-mudahan ku ayana parantosna rumah tangga kalsin neng di dieu cing namih sagala rupina nambih ilmuna nambih rezekina nambih ibadahna ka Allah amin ya rabbal alamin. Ieu teh anu dicandak sanes cacanakan bilih ditaroskeun ieu cacanakan anu dicanak upami cacanakan mah bisi kukudaan mobilan berarti bobohongan ieu mah anu dicandak ti ditu ka dieu nyandak painten mungsak ieu kabuktosanana sanes teu hoyong sanes teu terang ai ka hoyong mah sakurna aya di pasar hoyong dipeser malih hoyong kapal oge yang dikepeul munya kitu henteu ka kepeul sareng teu kapeser anu dicanak teh nu kapeser we sareng nu kakepeul beutuna nyanggakeun mungsak ieu kabuktosna painten sanes teu hoyong seueur sanes teu hoyong sae mung painten apa daya kamampuhan mungsak ieu buktosna mung mudah-mudahan sok sanaos sakedik ngajantenkeun ragi sing ngajantenkeun
pamikat kanggo kapayuna panginten anu ayeuna sakedik kapayuna cing janten seueur anu ayeuna kirang sae kapayuna cing langkung sae khususna kanggo jang cerep oge sareng sadayana mudah-mudahan ieu rezeki na teh cing ngajantenkeun rezeki anu barokah nampih-nampih kamaslahatan di dunia dugi ke akhirat amin ya rabbal alamin. Anu kasalajengna panginten ti leuwih liang ka dieu anu sakieun ngaleutkeun oge anu teu angkat oge seueur estuning panginten namplokkeun doa nyanggakeun doa ka ieu murang kali khususna kadua murang kali telepon anak sareng tuang putra di dieu atuh urang sami ngadoa Gusti Allah urang doakeun ku urang sadana ieu dua murang kali anu bade ngamah rumah tangga urang sami-sami doakeun ku urang sadana mudah-mudahan saur basa sepuh mah cing runtut raut repeh rapih kacai jadi saleuwi disarengan ku ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci kadarat sing jadi salebak disarengan ku ibadah kanu kawasa cing panjang jodohna panjang umurna jauh balaina parak rezekina oge aya saur bahasa sepuh mah cing naon runtut raut repeh rapih saur bahasa si cepot mah cing seueur ngaluarkeun tina saku supaya ngareuna oge aya saur bahasa santri mah cing sakinah mawadah warohmah kalayan kenging ridho Allah amin ya rabbal alamin. Oge panginten kanggo salajengna mangga urang sami ngadoa Gusti Allah urang doakeun ku urang sadana ieu dua murang kali dina ngamah rumah tanggana cing keng kabagjaan cing aya dina kaharmonisan oge mudah-mudahan cing aya dina pangraksana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Mangga urang sami ngadoa sasarengan bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa urang sadayana cing aya dina pangijabahna Allah amin ya rabbal alamin. Panginten sakitu anu kasanggakeun atanapi anu didugikeun kirang langkungan data wakuf data dioge sanes ahlina henteu biasa mung ieu mak awahin ku bingah bae ku kituna panginten anu dina kasimpulanna mah bakal hiji bade nyanggakeun silaturahmina anu kadua bade nyanggakeun pun anak jang cecep sareng sirritna katiluna bade nyanggakeun panginten nu dicandakna mudah-mudahan cing aya dina kamangpaat di dunya dugi akhirat nyanggakeun doana mudah-mudahan dua urang salani aya dina pangijabahna Allah amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur tutus langkung ke panghalang bobok capanon sarang sapakan henteu nete taraje nincak hambalan bujeng-bujeng kangendep seureus istuning paburantak kawas jalan kakubang mudah-mudahan wae kapayun mah jalan cing sae oge urang sadayana cing aya dina kasaean disaekeun ku Allah amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Sahiji. Buktosna nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur. Puja urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Kawasa.
anu nyiptakeun langit sinarang bumi atut sagala eusina dugikeun ka ayeuna urang sadayana anu berenang di alam dunia ayeuna. Mudah-mudahan urang sadayana hirup salamina di alam dunia sin aya dina rahmat sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sareng salam urang curah limpahkeun ka panutan urang sadaya Kangjeng Nabi Agung nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tulugi ka urang sadayana anu sami-sami pisan miharep di mantena terutami jaga di yaumil kiamah nyaeta syafaatul uzma. Mudah-mudahan urang sadayana khususna anu ngaringkung dina ieu tempat singkai syafaat di mantena jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dipihormat sesepuh di calon panganten pamagan katut sadaya nyaeta anu ngiring dina saat ieu artosna katut ayeuna rombonganana anu dipihormat nyaeta sepuh di mempelai istri anu kusimpuling dipihormat ka para alim ulama, para ustaz anu kusimpuling dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Ka para aparatur kepemerintahan dikawit ayeuna RT na dugikeun ka atasanana anu kusimpuling dipihormat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sadayana anu sami-sami ngaluuhan dina ieu saat dina acara akad pernikahan ieu anu sami-sami kusim dihormat atuh teu kakantun ka pengatur waktu penata acara deui kusim kuring dihormat. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina rahmat sareng kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin sadayana, salasna mah simkuring ayeuna ngaraoskeun isin. Naon margina dasar-dasar simkuring mah teu kedah nyarios deui. Da kurang kumaha ti tadi oge nyaeta ti sesepuhna pengarsa mempelai nyaeta pria anu sakitu parantos panjang lebarna dikawit ayeuna naon mamatahan ka urang kapangan ka dua panganten teras ayeuna ditutup ku doa. Namun simkuring mah anu kahiji anu sababaraha dinten aya nyaeta harewos anu janten ayeuna rai ka simkuring wayahna cenah ayeuna pangnampikeun kumaha saur simkuring insyaallah sok sanaos simkuring teu tiasa oge ceuk paribasana teu nyaos sakecap dua kecap wae. Anu kaduana atuh ayeuna simkuring nyaeta eta ngaraoskeun bingah ka anu janten rai dina saat ieu anjeunna bade ngadahupkeun anu janten putrina nyaeta Nyai Sari. Simkuring etang-etang bingah mun teh ayeuna ngaluarkeun sapatah kata dua patah kata
anu katiluna atuh meureun nya piraku ari tadi di sepuh panganten pamegat lamun anjeunna nyaeta naon gitu para anjeunna parantos tadi nyanggakeun anu sakitu aya sababaraha poena atuh meureun nyaeta kusim kuring selaku ayeuna disepuh calon pengantin istri insya Allah kusim kuring nyaeta bade ditampi atuh ulah panjang lebar teuing da geuningan ayeuna cek saur pengatur waktu penata acara tema geuningan ieu rombongan teh sumpingna ti leuwih liang ka dieu teh sanes ayeuna bada seubeuh tapi bada subuh cek simkuring mah lain ayeuna bada dahar tapi di ditu ka dieu teh nyata bada lapar tah nya anu mawi moal ayeuna dipanjang lebarkeun teuing langsung bae kana pokokna anu tadi sakumaha parantos kauning aku urang sadayana nyaeta panganten disepuh panganten pameget teh hiji sauna teh anjeunna nyanggakeun silaturahmina ka urang sadayana ditampi pisan ieu silaturahmina ku ayeuna sepuh nyaeta panganten istri di dieu katut ayeuna kadang wargina mudah-mudahan nyaeta silaturahmi ieu singancankeun kana nyaeta silaturahmi anu seueur ayeuna ku barokah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ayeuna simkuring selaku sepuh ti panganten istri simkuring nyaeta bade nyuhunkeun sihapunten dada agung cukup luhur dada jembar sihapuntenna beurehna lamun temanya sumpingna ka dieu teh sanes ayeuna di tempatkeun dina tempat anu sae atanapi dijamu putuangan anu sae namun ieu mah hapunten da maklum aris jalmi mah geuningan seueur kakiranganana mudah-mudahan rombongan atanapi sepuh di calon panganten pabeget ieu sing tiasa nganawakup ka simkuring nyaeta selaku sepuh di calon panganten istri anu mana kedua belah pihak orang tua di panganten pameget sareng istri anu sababaraha dinten kapangker atanapi mingon atanapi bulan kapangker anjeunna parantos pasinis yen ayeuna bade nikahkeun ieu anu janten palaputrana tah dina saat ieu Allah Subhanahu wa taala parantos ayeuna ngersakeun dina danget ieu pisan anu mana tadi sepuh panganten pameget parantos ayeuna nyumponan kana ieu jangjina syukur alhamdulillah simkuring selaku ayeuna sepuh di panganten istri kacida naon lentang bingahna pisan naon margina parantos ayeuna nyumponan kana jangjina nyaeta putrana anu pangersana Jang Cecep simkuring selaku sepuh di panganten istri ieu Jang Cecep ku simkuring ditampi pisan malah mah moal ayeuna naon kitu ngaraoskeun kacida bingahna naon margina sok sanaos ceuk paribasana ngaleut ngangkeuy ngabandaleut babawaan sagala dicanak upami ayeuna panganten pamegetna teu sumping beunang edek kumaha tapi sawalenna sok sanajan ceuk paribasana kepat panangan anu nganteur ukur tiluan nu penting mah ayeuna panganten pameget anu sumpingna ta eta nu matak
ayeuna sim kuring selaku sepuh ti panganten istri nampi pisan ka ieu nyaeta calon panganten pamegat nyaeta pagersana Jang Cecep. Mudah-mudahan engke dina akad nikahna sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anu nyaeta terakhir anu kaopat sauna teh tadi nyandakeun nyaeta cacadakanana nya anu sakieu tebihna ti leuwih liang ka dieu malahan tadi saur sepuh ti panganten pamegat urang Kubang asa kasiriran naha cenah jalan Kubang pabalatak kemudian muncul kasar tema butut atuh ayeuna dorong doana kusadayana khususna ti urang leuwih liang dieu nya. Mudah-mudahan urang Kubang sing tiasa ngabangun kana eta jalan khususna lamun teh mah jalan anu ka Sinangwangi ngarah naon ngarah ayeuna minang tepang jeung urang Sinangwangi be dituna urang leuwih liang amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta ieu ayeuna cacandakan anu sakieu seueurna lamun teh mah ditampi pisan ku sepuh panganten istri malahan mudah-mudahan dia cacanakan teh sehingga dencenkeun cing cirengnya eta kana bakal anjeunna nya kadua mempelai anjeunna dina ngawangun rumah tangga engkin anu parantos ayeuna ceuk kasarna parantos dipangyanakeun harta bandana ti ayeuna kenehnya. Mudah-mudahan ieu teh sing janten bibit sing janten ayeuna bakal kanggo anjeunna jaga atanapi engke parantos diakadan nalika bade nyaeta rumah tangga. Mudah-mudahan ieu ayeuna naon anu dicanak sing kenging sing seueur nyaeta barokahna di Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu terakhir anu parantos tadi nyaeta saurna teh doa. Alhamdulillah tadi pangersana parantos ngadoakeun baik ayeuna ngadoakeun ti mempelai nyaeta pamegat nyaeta puterana atuh ayeuna mempelai istri nyaeta kersana Jang Cecep sareng Nyai Sari anu anjeunna dina nggoning rumah tangga ieu sing aya dina mawaddah warahmah sareng aya dina lindungan rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Namun sakitu sim kuring ayeuna maseur anu dipihatur sakitu wae hapunten sim kuring bilih mah aya cariosan anu matak teu raos atanapi anu matak araheutkeun kana manah para hadirin sadayana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu tampi bu, mangga tampi. Ditampi ku ibu ditampi. Mangga tampi, mangga silaturahmi bu, mangga silaturahmi bu. Silaturahmi. Biasa cipika-cipiki pagitan. Ya. Terus mangga ibu kapengkar bu, ngali kapengkar. Pak Majeng pak, berana Majeng pak. Mangga silaturahmi pak. Ya. Cekap pagitan. Cekap. Mangga cali. Atur nuhun ibu calik deui ngalinggihan pertempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatiha an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aneka sunnati pamandang bukan sunnati pamandang. Puji syukur sanakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina siang ieu urang sadayana tiasa kempal di ieu patempatan dina raraga lumangsungna akad pertikahan kedua mempelai ieu. Kualna sakitu mangga urang sami-sami dharma ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu pertikahan teh masih aya dina pertikahan nepi ka ridho ka Allah Subhanahu wa taala. Oge teh kakantun selawat mewah pasambutan urang sami limpah curahkeun ka panutan alam. Habibana wa nabiyana kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ahli wahdina ka para sahabatna tabi'in ka muslimin muslimat. Para bapak ibu sadayana oge terutami kesepuhan kedua belah pihak calon pengantin Apunten anu kasuhun wilayah waktos atau singkati kedaharan timnya acara akad pertikahan mau hapunten anu kasuhun boh bilih dina pelaksanaan ieu siar kakiranana terutama kelepatan siapunten anu kasuhun supados teu nyang kolong ting kana waktos dalaran atau ira waktos nataran siang mangga urang sami laksanakeun bae kana acara pokokna langsung kana acara pertikahan. Jangan cecep nih kamu latihan langsung ya. Neng majeng sekedik neng majeng sekedik. Siapa yung tingkat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaka sunnati pamadhabiyan sekali sama al-hadis. Kami dina pelaksanaan akad pertikahan sakuman parantos pada ulingan syarat sahna akad pertikahan lima-limana tentunya panganten pamegat istri wali saksi dua lelaki ijab kabul. Aina alhamdulillah sakumaha anu persyaratan diperyajikeun ku agama oge ku negara parantos kudit kantun urang pelaksana kangge pibetulan hidup doaan alhamdulillah tadi ku adi parantos keping di sepuhna calon panganten pamegat anu sakitu lebetna oge ti calon panganten istri anu sakitu parantos lebetna kantun prak ngalaksanakeun namanya siap nu teu tamah ke kapayunnya biasa ngalaksanakeun di mana parantos ngalaksanakeun makan mung abdi tiasa ngadoakeun mudah-mudahan hidup doaan sing janten rumah tangga anu mawaddah warahmah pinuh rahmat sareng pangampura Allah Subhanahu wa taala. Siapnya mangga urang sami ngalaksanakeun syahadat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ejang cece Bapak nikahkeun budak ka putri tegas Bapak namina Nyinung suka pada suka kalayan ngangge mas kawin emas 10 gram sareng alat sholat dibayar kontan. Terima abdi kakak muslim isi putri tegas Bapak Iyap Sulaiman kalian ngangge mas kawin 10 gram mas katami seperangkat alat sholat dibayar kontan. saksi sah alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainaka bil khair barakallahu laka wa baraka alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha jami'al bali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tuqrina biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha syalqayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul min Quran al-Fatihah. Iya kenapa? Silakan lagi.
pengantin. Ini nak bikin gaji. Tak. Simpan lah nih, simpan lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jalabat alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarriha ma jalabat alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi ala suratin pertama dihalalkannya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, saya Cecep Hasanuddin bin Ojo Juhanda berjanji dengan bersungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nung Sriningsih binti Iyab Sulaiman dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badannya atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar sebesar 10.000 rupiah sebagai pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang tersebut dan mengarahkan kepada Badan Ajmi Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Garut 10 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidangkeun antawis Kang Cecep ngadahuk ka Neng Sari
Anjeunna parantos resmi ditinggalkeun ku kersana Bapak KUA di Kecamatan Pelubur Limbangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Cecep silang Kang Neng Sari dina ngambah rumah tangga anu anyar sing sakinah mawadah warahmah, kacai sing jadi selewik kadarat sing jadi selebak, tegasna kacai sing getol mandi kadarat sing getol selak. Mudah-mudahan anjeunna dina ngambah rumah tangga teh sing kenging kabagjaan salawasna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sapunten ieu posisina penginten rada rarumpek malum kacang di robih gitu. Saling pandang teh, saling pandang, saling pandang, saling pandang. Tetehnya saling pandang, saling pandang, saling pandang. Wah, sekedap deh. Mohon dina acara ngaremeh saurna teh dina sesi salajengna dina acara ramah tamah teh bade dihibur supada siap-siap bae panginten kumargi ieu anu pang Kanda pasang gede. Iya sih. Tukang masakan. Wer pangintennya orang selang heula ku hiji sana dua tembang. Mohon di kawitanku ka tembang parahyangan pangintennya Neng Oci. Mohon disaranganku Resta Baraya bareng RBS Audio kerjasama bareng Rob Honda di Margarisa masih terlihat. Bye.